ngucapkeun kaayaan di markas Menir Jensen. Harita para anggota Kenil keur ngabaris kumpul di harapan markas. Teu lila kurunya Menir Jensen nyamperkeun tuluy nangtung di hareup. Laporan, cek Menir Jensen mere komando. Tuluy 3 urang tentara Kenil anu jadi pimpinana maju ke hareup ngadap Menir Jensen. Lapor, pasukan 1 siap melaksanakan perintah. Cek salah seorang anu bungaran Letnan Rusmanta. Tuluy nu duaan deui sarua mere laporan. Sanggis kitu pok Menir Jensen nyarita. Dengar oleh kamu orang semuanya, Rick perintahkan buat kalian masing-masing pasukan. Buat kamu Letnan Rusmanta, tugasmu khusus ngumpulin pajak dari para warga. Lalu kamu Letnan Soeharno, tugas kamu cari Menir Edward dan familinya. Tangkap mereka, dan kalau memungkinkan habisi mereka di tempat. Dan tugas kamu Letnan Watmo, kamu orang dan pasukan cari di mana keberadaan markas Gagak Seta. Kalau ketemu kita gempur habis-habisan mereka. Cek Menir Jensen mere parentah. Nu tiluan kompak ngaromong siap. Tapi keur kitu ujug-ujug blug kadenge sora anu gedeblug tarik pisan. Menir Jensen jeung sejenna kaget. Hapalong teh. Ada apa itu? Cek Menir Jensen bari ngaliuk kapal bah datangna sora. Nu sejenna oge ngaraliuk borang breh teh si horeng layon si Sahudi anu geus ngagoler bari awakna bora-boran ku getih. Atuh Menir Jensen jeung sejenna carolohok. Mayat Sahudi tuan. Cek salah seorang anggota Kemeni. Menir Jensen jeung 3 urang Letnan Kenil tuluy nyamperkeun kapal bah layon si Saudi. Breh tina tonggongna masih keneh nancep pedang. Menir Jensen ngahulang, siapa yang bunuh si Saudi? Apa mungkin Menir Hendrik? Kerentos Menir Jensen. Manehna malah curiga ka utusan residen teh. Dan memang samemehna si Saudi teh diparentah ku Menir Jensen supaya nyusul Menir Hendrik. Cari dia pembunuhnya, pasti dia orang belum jauh dari sini. Cek Menir Jensen bare parentah. Atuh teu kudu 2 kali dia marentah. Sakabeh soldadu Kenil nyebar rek naleangan anu geus maehan si Saudi. Terjauh di eta tempat Nyai Kembang anu aya di nuhun tangkal keur mencrong seukeut ngawaskeun ka para soldadu Kenil. Saterusna Nyai Kembang ngabresat pindah ti eta tempat. Ari Menir Jensen sanggeus soldadu Kenil anak buahna nyelebar katempo amuk-amukan sorangan. Apa dahom sih? Ini benar-benar gawat. Kalau benar yang bunuh si Saudi itu Menir Hendrik, dia pasti tahu kalau Ik yang sudah menyuruh dia. Apa yang harus Ik buat sekarang? Cek Menir Jensen bari luntang-lantung teu puguh laku. Keur kitu torojol deui Nyai Dasti nyamperkeun. Ada apa lagi tuan? Kelihatannya bingung sekali. Cek Nyai Dasti. Menir Jensen ngaliuk ka Nyai Dasti. Paromana katempo bangun keur ambek keneh jeung parusing. Benar-benar bingung Nyai. Sahudi yang Ik suruh buat habisi utusan residen, malah dia sendiri yang mati dibunuh. Cek Menir Jensen. Nyai Dasti ngana saukur molongo. Menir Jensen pok ngomong deui. Apa yang bisa bantu Ik? Bantu pikirin gimana caranya mengatasi masalah ini. Kalau sampai residen tahu soal ini, Ik bisa dibunuh. Cek Menir Jensen deui. Nyai Dasti masih kena ngahulang, tapi teu lila pok manehna ngomong, "Gak ada lagi cara, tuan. Sebaiknya Tuan harus segera kirim upeti kepada residen. Di sana sekalian Tuan bilang kalau yang mau bunuh utusan residen itu orang-orangnya Gagak Seta. Bilang gitu aja Tuan." Cek Nyai Dasti. Menir Jensen unggut-unggutan. Well, bagus Nyai. Kamu orang benar-benar cerdas. Apa yang Nyai bilang itu benar sekali. Cek Menir Jensen bari nepakan tak-tak Nyai Dasti. Hari Nyai Dasti muah pisan dipuji kitu teh katempo liang irung nageh meniti rebeh-rebeh bae. Cag urang tunda heula.
Ayeuna caturkeun para soldadu kenil anu keur nyalebar nareangan jalma anu geus maehan si Saudi. Sakabeh tempat diaprak, aya nu ka kulon, aya nu ka wetan, nu ka kaler jeung nu ka kidul. Anu keur ngeudag ka bulah kulon dipimpin ku Letnan Rusmanta. Harita pasukanna geus ngaprak ka unggal tempat nyusruk ka unggal lembur, tapi oleh nu diteanganna anggar teu kapanggih. Satuluyna marehna ngumpul deui di hiji tempat mere laporan ka Letnan Rusmanta. Lapor Letnan, unggal tempat geus diaprak, tapi teu aya tanda-tanda anu nyurigakeun. Salajengna kuring sadaya nunggu parentah deui. Cek salah seorang anak buahna anu ngaran Sarda. Letnan Rusmanta ngahulang bingung. Menir Jensen pasti ngamuk lamun urang kabehan teu bisa mere laporan pibungaheun. Cik palikiran kumaha carana supaya Menir Jensen ulah sampai ngamuk ka urang. Cek Letnan Rusmanta. Atuh sakabeh anak buahna ting harulang deui. Tapi teu lila kadenge aya salah saurang anu ngomong bari ngacungkeun leungeun. Uring boga usul Letnan. Cek eta jalma bari ngacung. Letnan Rusmanta ngalieu ka eta jalma. Sok naon sebutkeun? Tanya Letnan Rusmanta bari mencong ka eta jalma. Kumaha lamun kieu Letnan? Urang tewak bae warga lembur saurang dua urang mah. Kurang siksa heula sina ngaku lamun maehna anu maehan si Saudi. Ucara kitu urang bisa bebas tina amukan Menir Jensen. Malah urang pasti dibarere penghargaan. Cek salah seorang anak buahna Letnan Rusmanta. Letnan Rusmanta ngahulang tapi bari unggut-unggutan. Ade pisan Sulandika. Ayo urang laksanakeun ayeuna keneh. Cek Letnan Rusmanta satuluyna maranehna nangtung tuluy indit nuju ka salah sahiji pelemburan. Cek urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun kaayaan di hiji pelemburan. Harita waktu keur tengah poe ereng-erengan. Hawa keur mewujehna karasa panas. Sora ingan-ingan lembur kadenge rame patembalan siga nu marentah parab. Ari jalma-jalma keur pada saribuk di sawah atau di kebon. Di salah sahiji warung aya ti urang jalma anu katempo keur pada guntreng ngarobrol. Di antarana Mang Ahyar, salah seorang anu dipikolot di atas lembur. Anu saurang deui ngaranna Mang Surahman, tukang dagang dudukuy anu sok ngider unggal poe ka eta lembur. Anu hijina deui ngaranna Si Slamet, manehna mah sabenerna mah anggota Gagak Seta anu keur nyamur lantaran meunang parentah supaya maluruh Nyai Kembang anu geus dianggap pengkhianat teh. Kuring mah bingung. Ari jamal-jamal lembur hese pisan kompakna. Padahal lamun jalma-jalma lembur bisa kompak mah sakuduna urang bisa ngalawan lamun aya soldadu kenil anu maksa minta jatah panen teh. Cek Mang Ahyar kadenge nyarita. Nya Mang, eta kalemahan bangsa urang teh nya kitu, boga sifat aing-aingan. Jadi bae bangsa urang teh tetep bae dikekesek urang bule. Cek Mang Surahman. Nya bener, eta anu jadi penyakit bangsa urang mah. Slamet ieu ngomong. Da mun kaula boga kekuatan mah kaula teh geus kemas pisan eta ka bangsa urang sorangan anu jadi anjing Walanda. Kumaha pipikiranna marena ngaradon ilu meres ka bangsa urang sorangan. Cek Mang Ahyar jeung bari leungeunna meureup siga anu gregetin pisan. Keur kitu teu kanyawan ti mana daratangna ujug-ujug bururu pasukan kenil anak buah Letnan Rusmanta daratang ka eta tempat. Atuh jep Mang Ahyar jeung nu sejena langsung caricing. Saha di dieu anu ngaran Ahyar? Dewek menang beja cenah keur aya di warung ieu. Cek salah seorang anggota kenil nanya bari jeung ti popolotot. Mang Ahyar jeung nu sejena caricing eueuh nu nembalan. Malah tonggoy bae barang dahar siga anu eueuh kasieun.
Atuh nempok itu si anggota kenil mani ambak pisan. Hiuk mah ngahumbatkeun pohpor bedil anu diarahna sirah Mang Ahyar anu pangdeukeutna. Tapi si horeng Mang Ahyar ge lain jalma bolostrong. Sakilat mah ngalugas bedog tuluy diacungkeun dipake nakis pohpor bedil. Bedag, pohpor bedil diadu jeung bedog. Si anggota soldado kenil anu teu nyangka seranganna bakal ditakis kadayagna ka tukang. Ari Mang Ahyar buru-buru nangtung katempo si ganu tenang pisan. Aya naon si lain neangan dewek? Yeuh, dewek si Ahyar. Cek Mang Ahyar bangun ku teu ngludeung. Oh sia si Ahyar, syukur. Gawat si ayeuna nyerah daripada ku aing sia di podaran di tempat. Cek eta kenil. Ari kenil nu sejenna katempo geus ngarokang bedilna. Di sejen pihak Mang Surahman jeung si Slamet katempo masih keneh dariuk. Najan kitu duanana taki-taki bisi Mang Ahyar dibonggohan ku balad kenil anu sejenna. Sedengkeun si emak tukang warung meniti noroktok bae bakat tingku soak. Dewek lain anjing Walanda seperti si laing. Dewek kajin ajur tutungkuran tibatan kudu nyerah ka jalma kafir samodel si laing. Cek Mang Ahyar bari jeung angger bae katempo beungeutna kalem. Ngadenge kitu para tentara kenil bener-bener ambek. Salah seorang sejenna anu ngokakeun bedil rek nembak ka Mang Ahyar. Tapi sama eta bedil ditembakeun si Slamet anu nempo eta kajadian teu cicingeun sakliat mahena ngalungkeun peso balatina. Wus, cep beunang pisan kana pepeuteuyan jalma nu rek nembak teh. Eta jalma ngoceak. Aduh, pluk bedil naragrag. Para anggota kenil nu sejenna ngarenjag arambek. Pok Letnan Rusmanta mere komando. Tembak! Atuh para anak buahna langsung ngarahkeun bedil kanu tiluan. Tapi Mang Ahyar Surahman jeung Slamet rikat. Samemeh bedil ditembakeun marehna geus pada laluncatan nyerang anggota kenil anu pangdeukeutna ngagunakeun bedog jeung pedang. Cras. Tilu anggota kenil barenangan kasarabat pedang jeung bedog. Paranjang kitu anggota kenil narembakeun bedil celeger. Tapi Mang Ahyar Surahman jeung Slamet rikat narewak musuhna anu bareunang tadi tuluy dipake tameng. Atuh pelor-pelor bedil teh bareunangna ka pada baturna sorangan keneh. Sapada harita blag-blug labuh. Para anggota soldado kenil alorohok leuwas. Kaayaan kitu dimanfaatkeun ku Mang Ahyar jeung sejenna pikeun larumpatan kabur. Cileng korobas. Nempo musuh-musuhna kalabur, Letnan Rusmanta leuwas. Geuwat manehna mereka mando. Montong diarantepkeun bae atuh. Udah, cek Letnan Rusmanta. Atuh bertek anak buahna tuluy ngarudag. Tapi teu lila manehna balik deui lantaran kaburu leungiteun tapak. Letnan Rusmanta ambek-ambekan. Dasar balok sia. Newak manusia tilu bae hese. Belagug sia. Cek Letnan Rusmanta. Ampura Letnan, marehna leuwih apal seluk-beluk di tempat. Cek salah saurang. Letnan Rusmanta ngahulang teu ngomong deui. Keur kitu kadenge salah saurang anak buahna nu sejen aya nu ngomong. Kumaha lamun kurang dipencing bae Letnan? Cek salah saurang tadi. Maksud si lain kumaha? Letnan Rusmanta can ngartieun. Kieu Letnan, urang duruk bae ieu lembur. Kuring yakin pasti aya nu datang. Tah, kurang dibagi tugas pasukan urang. Sakelompok ngaduruk lembur, sakelompok deui ngawaskeun. Namun katempo aya nu datang, urang tembak bae langsung. Nu penting mah urang bisa meunangkeun tawanan lain Letnan. Jang setorkeuneun ka Manajemen teh. Cek anak buahna nerangkeun panjang lebar. Kadenge kitu Letnan Rusmanta unggut-unggutan bunga. Halus. Rencana si lain halus pisan. Ayeuna tugas maneh sarda bawa sababaraha urang pikeun ngaduruk lembur. Dewek jeung sejenna rek ngawaskeun ti nu suni. Cek Letnan Rusmanta mere parentah. Nu sejenna langsung ngomong siap. Terus pasukan nyebar dibagi dua.
Teu dilatih hari tak gur katempo seuneu ngabebula ngaduruk eta pilemburan. Kaayaan anu tadina rehe robah jadi saheng. Jalma-jalma paburisat bari pating corowok aya kahuruan. Kaayaan di lembur jadi bener-bener genjreng. Cag urang tunda heula. Jauh ti lembur anu kahuruan dan Arif anu keur neangan Nyai Kembang katempo keur numpak kuda anu numpatna meni cepet pisan. Kadenge sora jalma-jalma lembur anu pating corowok kahuruan reg dan Arif eureun. Sadarame aya kahuruan gerentes dan Arif bari ngadedekeun ti mana datangna sora. Teu lila bertek kudana katempo numpat deui ka arah lemburan. Di tempat saja Kapten Soma anu ayeuna geus jadi jawara sakti teh sarua ke leumpang teu jauh ti pelemburan tadi. Mahina oge ngadenge jalma-jalma rame pahibut. Kapten Soma oge eureun heula. Siga aya pasukan komponi anu nyeun kaributan. Halus. Eta bisa mancing jalma-jalma urang gagak seta. Sugan bae di antara marehna aya murid Sinurianta. Mun kitu bener-bener bisa nguntungkeun aing. Aing teu kudu hese neangan panemukan Sinurianta. Gerentes Kapten Soma tuluy main lempang manitenangan muru ka pilemburan. Di tempat sajana Manir Edward jeung Noni Elis oge marangan liwat teu jauh ti eta pilemburan. Maina duaan oge ngarasa kaget. Kamu dengar ada orang ribut-ribut sayang? Tanya Manir Edward ke adina Noni Elis teh. Iya kakak, sepertinya ada kebakaran di kampung itu. Tembal Noni Elis bari nunjuk. Kalau menurut pikiran itu pasti disengaja oleh para soldadu kenil suruhan Manir Jensen. Kita harus bantu bangsa pribumi, kasihan mereka. Iya kakak, kasihan mereka. Ayo kita bantu. Tembal Noni Elis satuluyna duanana laleumpang mareru ka pilemburan anu keur kahuruan teh. Ngan waktosna kabujeng seep insyaallah dilajeng dina episode salajengna. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.